Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanka Aprilia Putri dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan membacakan atau menceritakan cerpen yang berjudul Jalan-jalan Saring Barudak Berujung Bocor Ban. Dinten poe Senin abdi sareng ngarencangan abdi nyaeta Raffi Iwan Bagas Adit Dava ngarencanakan bade angkat ka Subang kusebab barudak teh jarenuh di bumi soalna Allah. Kegiatan pas pre sekolah destinasi tempat na abdi sareng rencangan abdi rencanakeun nyaeta ka Sariater kusebab barudak teh haroyong ngarendem di cai panas pikeun ngarefleksikeun awak. Teras destinasi keduana nyaeta ka Deskatelo nu lokasina sami di Subang teu jauh ti Sariater. Kusebab barudak teh haroyong nak sosorodotan anu warna-warni sareng haroyong nak biang lala. Teras abdi sareng barudak teh tos dia lamun ka Subangna mangkatna poe Minggu sareng titik kumpulna di Bumi Raffi. Skip ka pos Minggu, abdi sareng barudak teh kumpul di Bumi Raffi. Anu mawa motor teh abdi Raffi Bagas sareng Adit. Teras Dava sareng Iwan mah diboncengkeun ku abdi sareng Raffi. Barudak teh tos kumpul ti tabuh 6 pagi soalna geus direncanakeun bade mangkatna tabuh 7 pagi. Abdi sareng barudak teh ngopi heula sareng sarapan di Bumi Raffi. Teh meh teu lapar di jalanna. Teras sabari siap-siap heula sareng ngecek barang bawaan. Teras ama marawa motor oge, motorna aratos diservis jeung dicek di bengkel terdekat pas poe Jumatna pikeun aman di jalanna mah teu terjadi hal-hal anu teu diinginkeun. Teu karasa geus tabuh 7 deui abdi sareng barudak teh langsung arereen ngobrol teras siap-siap marake sepatu kusabab barudak teh ngarejar waktu pikeun jalanna teu macet teuing. Capek teh pas geus di jalanna Raffi teh hilap soalna bensin motor si Raffina saat jadi weh barudak teh nunggu si Raffi heula ngisi bensin. Padahal perjalanan teh teu acan nepi 200 meter ti Bumi Raffi sekitar 5 menitan barudak teh nunggu Raffi ngisi bensin. Soalna di pomna ge rada ngantri. Saatos ngisi bensin barudak teh langsung ngalanjutkan perjalanan soalna da ngejar waktu. Abdi sareng Raffi teh posisina di payunan barudak soalna sebagai patunjuk jalan. Abdi sareng barudak make rute ngaliwat jalan Sukajadi soalna tadi OTW-na ti Bumi Raffi nu lokasina sami di Bandung. Tos 30 menit ti perjalanan abdi sareng barudak teu unduh heula di warung sabari ngopi sareng istirahat heula sak soalna tadi jalanan teh macet pisan jadi anu nyatir teh carangkel sekitar 15 menit istirahat. Abdi sareng barudak teh bade langsung ngalanjutkan perjalanan soalna ieu ge posisina masih kets di Bandung seperti biasa nu mimpin jalan teh abdi sareng barudak teh tos kajebak macet deui wae kapaksa perjalanan teh jadi kahambat kusebab macet ieu. Teras abdi sareng barudak teh nyobain asup jalan tikus, malahan jadi nyasar kusebab pas asup gangna saukur muter-muter di jero gangna hasil abdi sareng barudak teh memutuskan muter balik soalna percuma saukur muter-muter di jero gang. Alhasil abdi sareng barudak teh jadina ngaliwat jalan anu bieu macet kusebab teu aya jalan alternatif sekitar 20 menit macet-macetan. Alhamdulillah jalan teh geus lancar deui kusebab aya papolisi anu ngatur lalu lintasna. Abdi sareng barudak teh seneng pisan kusabab jalan teh tos lancar deui. Langsung abdi sareng barudak teh tancap gas ngalanjutkeun perjalanan saenggeus 40 menit di jalan teh barudak teh kadon. Haraya
ngumpul heula jadi weh kapaksa abdi sareng barudak niang pom terdekat. Pas geus beres ngumpul cuaca teh rada teu mendukung soalna geus mendung. Langsung we barudak teh gancang-gancang tancap gas kusebab sieun kahujanan. 5 menit di jalan turun we hujan. Teras pas pisan di sisi jalan teh aya warung jadi we bisa neduh heula. Untung si hujanna ge teu pati lebat tapi sareng barudak neduh heula sabari mesen kopi meh tuduh sareng jadi fokus pas di jalanna. Pas pisan kopi teh beak hujan ge raat langsung we abdi sareng barudak ngalanjutkeun perjalanan. 30 menit di jalan teh abdi sareng barudak teh video suasana nu aya di jalan sabari naek motor kusabab abdi sareng barudak ngajalankeun motorna nyantai soalna si jalan teh leueur bisi ngagilincir sibana sakitar 20 menitan deui arurang teh nyampe di Sariater barudak teh langsung bergegas da teu sabar soalna di jalan teh tos kedinginan pedah hujan. Jadi hayang gancang-gancang ngarendem awak di cai panas Sariater. Sakitar tabu 12.30 teh abdi sareng barudak teh tos sampai di Sariater. Langsung we abdi sareng barudak ka loket pembelian tiket. Saatos meser tiket abdi sareng barudak dibere kartu pikeun muka gerbang asup ka kolam. Langsung we abdi sareng barudak bergegas asup. Abdi sareng barudak langsung nyewa saung pikeun naro tas sareng baju. Langsung we barudak garentos cuk kusabab hayang langsung berendam. Abdi sareng barudak teh langsung ka kolam tuluy ngarendam awak meh si awak teh jadi rileks. Abdi sareng barudak teh sekitaran 40 menitan ngarendam awak teh terus langsung pindah ke kolam terapi lauk. Abdi nyoba di terapi ku lauk tapi teu kuat gresek si suku teh dicium-cium ku ikan. Saenggeus si terapi lauk abdi sareng barudak teh langsung balik ka saung teras garentos acuk ka enggeus make acuk barudak teh ngopi sareng mam heula di saung. Sekitar tabu 1.30 abdi sareng barudak teh langsung OTW parkiran kusabab bade pindah destinasi nyaeta di Kastelo. Langsung we OTW abdi sareng barudak di Kastelo. Jarakna ti Sariater sekitar 1,7 km jadi sekitar 7 menitan. Alhamdulillah na jalan teh teu macet jadi sesuai estimasi waktu datangna. Langsung we abdi sareng barudak meuli tiket jeung asup. Langsung we barudak teh foto-foto heula di tuna. Abdi sareng barudak teh langsung naek sosorodotan pelangi jeung piang lalap. Barudak teh sakitaran sajaman leuwih barudak teh tos carape teras ngarajak baralik sakitar tabu 3 sore. Langsung we barudak teh baralik. Pas di jalan teh malah aya musibah motor bagas teh anda katancap ku kawat. Jadi we bocor teras ti motor ge ngagowel mun dijalankeun jadi we kudu didorong sekitar 30 menit. Ngadorong motor can ya ketempo si tukang tambal ban teh jadi we nepi heula di warung sisieun jalan sabari nanya ka si ibu warungna tambal banna terdekat. Alhamdulillah na ceuk si ibu warungna sekitar 100 meter deui aya tukang tambal ban. Jadi we barudak langsung bergegas ka tempat tambal. Alhamdulillah ban teh tos katampal jadi we barudak teh bisa tancap gas babarengan deui. Barudak tos nepi di Bumi Rafi deui teh tabu 18.30. Langsung we barudak teh istirahat sekedap di Bumi Rafi. Jadi kesimpulan arurang teh kedah siap sareng hati-hati teras selalu ngadoa lamun hayang pergi teh kusabab sial mah teu aya di kalender. Takutna oge aya hal-hal yang teu diinginkan jadi arurang teh kudu siap hati-hati
teras ngadua jeung mentep pertulungan hanya ka Gusti Allah. Sekian yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.